urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu lempang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah ka bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ge ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae geus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebutkeun mah sabeuh bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan jadi kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang contoh nafsu dahar nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikeun atil haqqa kulladzi hakin bere kulladzi hakin haqqo urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat bae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelew bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak kullah hakin lihaqah hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah eta teh gabogaan hak ngan eta sesenangan leuwihina nu teu meunang mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu lain dieukeun dibunuh teu meunang diatur nafsu teh. Nah mantak supaya urang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu menyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu nisbat di Indonesia leuleus niatan jang ibadah pikih keneh tapi wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah
urangna ti Allah ku Allah ka Allah. Ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah. Tah, kos kitu terus urang. Emang teu ngomong eta sangu ngomong. Ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dah. Kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana. Kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atulah tah ngomong. Setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang, lauk ngagerokeun urang, nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan. Lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal. Itu jadi hal nyaritakeun hal. Berangkat urang tina dahar aya hal. Mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal. Waspul fadlah. Nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa. Mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun saenggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus. Cukup bae ngampar di handap mantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae kana nyaho tarekat nyaho ahli setan pamatu eta kos kitu lantaran isin ka Gusti Allah isin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah namaja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya masa DPR make baju na kos gitu batik dong. Woi itu pantas itu maka batik mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga di mahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nuantak Aisyah can bisa macan bisa eta ngajauhan urang maka samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang dipakean samarenda abeh mecis Sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 200.000 beda kok beda ieu mah dipakeun ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus eta teh cek zahir kos kitu batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang semakin teu di mahal-mahal awak urang semakin deket urang jeung Gusti Allah
semakin tadi mahal-mahal semakin deket, semakin deket jasa geus teu dianggap awak urang deket jasa menumantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu beunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu beunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah kholik, masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu beunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu beunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu beunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari dikagusi Allah keun. Eta mah kan kasih sarwiti tah mah kos itu mah. Kuari dikaallohkeun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud ya lamun ku urang ndek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan